Para sugri para wargi sumangga kiwari mandi baris neruskeun hanca carita hayang beunghar karangan keleksa bagian anu ka-38. Sakumaha nu kantos dipaluruh naskah ieu carita di bagian anu ka-37. Padaran Mang Didi kebegat ku Wanji dina mangsa mendarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cikarang, khususna ka Biiting anu ngarasa panasaran. Cenah peuting tadi teh aya hiji tangtungan aki-aki numutkeun salakina nya Mang Kamin ngirimkeun daun cenah ka Mang Kamin nya. Tapi teu kapanggih ku Biiting teh. Tah kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cikarang. Manuk recet di sarada patembalan jeung sato-sato sejena. Ayam jago ting kelewung atuh kongkorongok patembalan. Mata kelar jeung mata waas. Lain halna pikeun Biiting kawaas kitu jeung kelar teh. Manehna mah teu ngarasakeun. Sabab kelah panasaran. Kuluntang kulinting di jero tokona. Neangan daun teh anu peuting cenah diomongkeun ku salakina. Kulantaran boga rasa penasaran terus Biiting neanganana mulikeun ka imut. Unggal tempat disidik-sidik, unggal nusuni di tempoan. Malahan makungsi bongsang di papai, di bukaan, di tempo usina. Tapi keukeuh daun mah henteu aya. Dari heueuh mah pasti aya meureun ngabagung jeung wadah-wadahna atawa sabungkeutan. Atuh puguh we Biiting teh beuki panasaran. Manehna ngerasa heran ku lampahan salakina anu ngabohong ka dirina. Ari itu wadah naon da kamari mah asa eueuh eta teh. Ceuk Biiting ngomong sorangan panon melong kana bungkusan gede anu ditalian ku kulit tisu dibungkus ku daun waru anu tumbu-tumbu. Biiting penasaran terus dideuketan sarta ditelak-telak barang breh tetela. Eusina teh ngan daun seureuh meunikeun kasababedan. Oh, iya meureun nu ti aki-aki tukang daun teh. Lain daun cau atawa daun tisu, tapi daun seureuh geuningan. Nah kenal loba teuing daun seureuh da teu pati laku jadi mah. Anu nyeupahna ge rangka, tapi keun bae ketang jualeun deui meureun ka kota. Sina dibawa ke maramun Kang Kamin ka kota deui. Kitu ceuk pikirna Biiting. Nya sanggeus manggih seureuh mah kacurigaan Biiting leungit deui. Atuh saja batik itu kaburu aya nu balanja manten. Atuh beuki poho weh kana urusan kejadian penting tadi teh. Biiting geus mimiti riweuh paciweuh deui ngaradangan nu balanja. Da harita teh aya urang Cigintung tatangga lembur Cikarang. Nepikeun ka tabuh 11 isuk mah teu aya kajadian naon. Biiting bisa usaha kelayan tenang. Barudak henteu nyorokan. Teu aya nu matak pikapusingeun. Tapi kira-kira saparapat jam memeh lohor. Si Utom bungsuna anak bungsu datang ke toko. Malahan mah teu ngomong heula ujug-ujug gabrug we ngarontok ka indungna. Terus nangko dejigan ogoan. Padahal biasa nama tara kitu eta budak teh. Atuh Biiting keheuleun lantaran sok riweuh ari ngaradangan. Utam, kuno ari sia tara-tara teh sasari jadi balawang. Hari katu uli kali tu, ulah ngaganggu ka indung. Keplok eta budak dikeplek sukuna, tapi budak teh teu nurut. Kalahkah nangko de beuki pageuh. Beungeutna nyusu kana dada indungna sakitu geus gede teh. Jeung nyanyakel meunikeun ka ti paparakat. Itu si Utom, kuno ari sia sih tara-tara teh sasari bet kitu. Ya, nyalik ari nu. Biiting beuki ambekeun bae. Jeletot pimping anakna diciwit. Goak atuh budak teh ceurik meuni bangun anu kanyanyerian. Ku Biiting kalah ditambahan cerina digoengkeun bari jeung disentak. Jempe sia lamun teu jempe dibebetkeun si kuaing. Yung ulin sia deui ka ditu. Jeung lanceuk maneh, ulah ngaganggu ka kolot apaan biasana oge tara ngaganggu ka indung maneh teh. Nah hayang naon atuh sia teh? Sakitu geus gede teh sia masih keneh hayang dipapangku ku indung. Nurus tunyung.
cek Biiting bari jeung melotot kasih Utom. Tapi anu dicarekan tenembalan ngan ukur melong bari jeung rambisa ku Cimata leungeun muntang pageuh kana tak-tak indung. Dumasar kana hal eta Biiting ngarasa jengkel. Eta budak diecageun bari jeung disurungkeun golepak si Utom teh ngagoler. Terus gegerelengan bari jeung ceurik, totojer jeung sagala dijejak. Atuh puguh loba barang nu awut-awutan di jero toko teh balatak. Malahan makaler gede peupeus hiji. Untung teu ninggang ka si Utom anu keur ceurik. Nampau kitu Biiting nafsu kop kana sapu nyere. Habak-habak we suku budak teh dibabukan ku sapu. Atuh puguh si Utom teh kalah beuki ceurik beuki tari. Jejeritan malah bari jeung geger lengan. Kawas nu ngadoja kana kasabaran indung. Ai na kunaon sia teh Utom? Lieur teh kumaha sia teh? Nah kabina-bina teuing ka indung teh lamun keur aya bapa sia teh. Are kitu patut mat ulah hareupan aing. Hayu sanyingka keluar. Keluar. Biiting harita ngacung-ngacungkeun di sapu nyere. Panon molotot ka si Utom anu masih kene gogoleran. Bari jeung leweh deui. Ngan untung samemeh dibabuk deui ku sapu. Si Utom ragayang dipangku ku Nyi Mimi alias si Cikal. Nu kakerajo tas dininina teh. Kalain teu loba omong ragayang eta budak teh dibawa ka luar. Najan heueuh adug dajer ge henteu ditolih. Sabab Nyi Mimin geus nyaho kana adat indungna jeung nyaho kana kariweuh kolot. Atuh Biiting teh mending ngemplong hatena. Sabab kakeuheuna kaupahan ku kahidengan Nyi Mimin anu Cikal. Keur mah anak Cikal heug awewe. Atuh segede kitu teh geus karasa nalang ka kolot. Bawa uling kitu kanini sia Mimin, sugana jadi tumatu anteng. Da aya anak si Nin tah baturna. Jadi dia mah ngaganggu we ka mak. Cek Biiting bari jeung terus meresan barang anu awut-awutan. Urut tadi dijejekan ku anakna teh waktu ceurik. Ari Nyi Mimin tenembalan sakemek-kemek acan harita teh terus we ngingking indit bari jeung mawajang Utom anu tetep ceurik. Tapi lila-lila majang Utom teh jeb jempe teuing kumaha carana nyageurkeunana teu kanyahoan. Ngan anu jelas mah si Utom teh geus daek deui ulin we jeung lancik-lancikna. Malahan mati jiga-jiga tas ceurik. Da geus mamawa mobilan bari jeung biwirna teh cicing niron-niron sorak mobil. Biiting geus teu nginget-nginget deui ka anakna. Jongjon we di toko ngaladangan nu balanja. Kira-kira wanci manceran. Jang Utom kadenge ngajerit nyebut bapak meuni tarik atuh puguh Biiting teh meuni ngajenghok. Mimin, kunaon si Utom? Naon mak? Ieu abdi mah keur sasapo ieu mah. Tembanna Nyi Mimin teh jero imah. Kituna teh bari jeung rojo sarta ngajingjing sapu. Itu si Utom kunaon? Bieu teh ngajerit nyebut bapak cenah anak bapana geus datang atau kumaha jung? Tempokeun buru. Maka go keur ngaladangan yeuh kade bisi celaka. Cek Biiting manehna mah teu bija ti toko jongjon ngaladangan anu balanja. Mangga mak. Cek Nyi Mimin bari nanggeuhkeun heula sapu kana tembok. Sanggeus kitu leos ka beulah kidul. Muru si Utom anu keur ulin, keur kitu ngangkadenge deui nu ngajerit anu pamungkas. Papa! Cenah, cium, jempe. Teu kadenge diterusna. Biiting mah ukur ngareret deet da keur ngilo lauk asin. Jeung da deui atuh geus percaya ka anakna nu Cikal. Anu memang geus beuki hideng we ayeuna mah. Sadengkeun Nyi Mimin harita teh geus nepi ka bibir imah. Barang srog teh kadeukeut si Utom Nyi Mimin meuli calangap bakat kurewas. Sabab panon adina bulairan getih. Jeung deui si Utom geus ngagoler tempes-empes. Lancikna nu tadi udin bareng ngajanteng jiga arca melong atuh ka si bungsu anu menang celaka. Lila-kulila Nyi Mimin sadar pok nanya ka adina anu pangais bungsu. Abun, dikumahakeun si Utom teh. Eta panon meuni getihanna kitu. Bobo dibabet ku manehnya. Jawab sia, kunaon? Nah, dateuna naon dawing mah jauh di ditu tadi ge. Henteu teuing atuh nyaho. Cek si Abun bari jeung ngadelekan ka lancikna. Terus undur-unduran ngalatuk lalaunan. Panon melong ka lancikna dibangun keheul. Nah, ya teu naon nepikeun ka kieu tuh tingalikeun. Dikumahakeun manon Utom nu kagetihan kieu. Ari cenah teu nyaho ing oge. Pogo ing ge reuwas da keur ulin di ditu tuh. Ari si Utom mah ngagugusur mobilan kadinya terus ngajerit. Cek si Abun keukeuh teu ngaku tas ngaroga hala. Da memang henteu deui. Nah kunaon tuh si Utom ieu teh?
Utam, kunaon ya kunaon? Mimin ngusap tarang adina. Karasa camewek tiis lir mayit. Terus diguyah-guyah tetela oyag kabeh. Gebeg Nyi Mimin ngarenjang. Terus melong kana beungeut nu jadi adina anu geus ngalempreh teu aya daya. Getih tina panon beuki kental. Utam, kunaon maneh teh Utam? Utam. Nyi Mimin lowa-lowe arek jerik. Lin-lin ngagulang gaper awak si Utom. Tapi tetela Utom teh usik-usik acan lantaran geus teu aya nyawaan. Ngan kari raga badag nawungkul. Sanggeus yakin yen Utom maot cerit Nyi Mimin ngocek tarik pisan. Mak, tolong si Utam, Mak. Cenah. Cek Nyi Mimin bari jeung terus cerik ngadingdiut jiga nu kanyanyerian. Watireun ka si bungsu adina anu maot teu puguh mimitina jeung keueung we nempuh getih dina panon eta mayit. Biiting reuwas. Kalawan teu nulih kana naon berebat lumpat muru ka pipir imah muru anakna anu jajeritan menta tulung. Teu lila oge geus tepi barang gok atuh mending ngajenghok reuwas nempo anak anu ngagoler tempes-empes. Kunaon si Teh Mimin? Kunaon si Utam? Cenah. Ngomongna kitu Biiting bari jeung muru ka anakna anu geus teu nyawaan. Awakna beuki heuras bae. Mak, si Utam maot. Cek Nyi Mimin bari ngareret. Cipanon mah geus murubut maseuhan pipi. Atuh meuni carangap Biiting teh. Rek ngomong henteu bisa kalah gegemeueun. Leungeun ngaragamang kana awak si bungsu alias Utom anu geus camewek tiis. Biiting ngagulang gaper awak anakna diguyah-guyah bari jeung ditanya. Tapi tetep teu usik teu malik eta budak teh. Malahan mah waktu dirampa dadana geus teu aya anu kaketegan. Yakin Utom teh maot. Bari jeung teu kanyahoan sabab-sababna. Atuh koceak Biiting teh ceurik jejeritan sasambat ka anakna. Ampun teh Utam, kunaon hidup ti anaknya, kunaon kasep, kunaon atuh ieu mah kasep ulah maot. Aduh Gusti. Biiting ngagugulung Utom anu geus jadi mayit. Cipanon murubut teu katahan. Sadengkeun Nyi Mimin jeung si Abun jiga Kasima. Duanana carohok melong ka indungna anu keur ngagugulung si Utom bari jeung dicencerikan. Barang ngadenge anu ngajerit durudu tetangga teh daratang. Awewe lalaki meningaleut. Malah barudak oge teu saeutik anu daratang. Mang Umid lumpat pangheulana muru ka Biiting anu keur ngagugulung anakna. Aya naon Biting? Na ieu teh ribut di pipir kunaon? Mang Umid, ieu anak kuring kunaon geura anak kuring? Biiting kalah malik nanya. Cipanon beuki duuh nu daratang carolohok kabeh ge. Sabab encan ngarti kana jujutanana. Rob atuh jamak beuki loba. Jamak jadi ngagimbung di dinya teh lalajo anu teurik bari jeung ngagugulung anakna. Alah tobatna cenah budak mani kitu dikumahakeun panonna atuh ya Allah ya Robbi. Lah buhat kumaha ieu teh Mimin? Jang Abun kunaon ieu teh? Mang Umid harita teh nanya kalanceukna eta nu maot. Sugan jeung sugan budak mah rada tatergah hatekna. Tapi da puguh saruha di teu nyahoeun. Nyi Mimin nya kitu di Jang Abun ukur gogodeg. Bari panon melong kanu nanya. Atuh puguh Mang Umid bingung pok harita teh. Nah Biting, eta budak watir di kitu-kitu masuk we ya bawa ka jero. Urang ubaran atawa urang pariksa na kunaon usahanya na keun ke kukuring urang pangku atuh. Nya banyak iso ka bawa heula ka imah teh urang pariksa. Cek hiji tangtungan nalak di belah kidul. Horeng bapa lebe anu rek ka masjid. Kabeh bat kudu ting jarerit di pipir imah Mang Kamin. Nya nyamperkeun heula ka imah Biiting. Biiting teu nembalan tapi ngagugu kana usulna Mang Umid pring sarea nuturkeun. Biiting pamangku anakna temikeun ka Mang Umid sup ka jero. Kolot-kolot dariuk kalawan tenang ari barudak jeung sejenna di luar. Ngan ukurna ong tina kaca bari jeung ting kuciwas ceritanya ting harewos. Balebe, kumaha ieu mun geus kieu naon nu kudu dipirampah? Mang Umid gugup. Manehna nanya ka bapa lebe anu colohok teu ngartieun. Lobi we pariksa heula cing yakin. Nya kunaon eta budak teh? Ceuk bapa lebe kalah malik nanya deui. Geus kitu Jang Utom teh pada ngilikan ku kolot-kolot lalaki.
Dabi iting mah ukur inghat-inghakan berjeng melong kasih utom nuges ngagoler dina samak diriung ku kolot-kolot. Sarerea atuh nitenan kalayan taliti. Yakin jang utom geus maot ngan mata heran getih nu bijil tina panonna teu puguh raheutna. Da panon mah atuh teu nanaon ngan awak jang utom semu geuneuh kesemet angen kaluhur. Kumaha ieu Palabe? Yakin maot budak teh naon nu kudu dijalankeun ku urang asa bingung kuring mah Palabe ieu mangkana mang kamin eueuh deui. Ya kumaha deui atuh. Mang Umid ari maot mah nya urang pulasara we. Sabab nu maot kudu dipiara ku nu hirup. Ngan samemeh ngajalankeun naon rupa nu dikudukeun kuring teh rek tanya heula ka ieu ka Biting. Nya kumaha ieu budak teh mimitina Biting? Anu mawi Bapak Lebe abdi ge kaget teh teu ngartos ieu dongeng ngamakeun ku abdi urang dongengkeun. Barabah Biting ngadongengkeun kajadian tadi. Nurutkeun kanyaho jeung dedengean manehna anu atuh sarea ge ngarasa heraneun. Tak gitu tadi Bapak Lebe nyambat-nyambat bapana budak teh tadi mah. Geuning macak heran. Jang Abud ku akhirek ditaros ye nya kunaon jang utum teh nyaharagrag labuh atawa dibale dong. Palabe ngareret ka si Abud, anak Biting anu pangais bungsu. Eta budak geumpeur ditanyak kitu teh kalah murungkut bari gogodeg. Panon cayan, atuh Palabe bingung, tungtuna pok nanya dewe ka Biting. Kumaha lamun geus kieu atuh nyiting? Da geuning yakin tuang putra teh maot. Nya kamanya atuh ai mang kamin. Anu mawi Kang Amin rek nuju balanja Palabe mulih sok rada sonten mulihna teh. Perkawis pun anak pada parantos dieu jantena. Nya kapaksa we kedah nampi ka nasib abdi. Mangga we nyangakeun ka Palabe nya kumaha saena. Sakantenan we abdi teh yuungkeun tulung. Cenah naon da kewajiban kuring ai miara mayit mah. Tapi kumaha ngureup nanya nyarek ngajagoan heula Mang Kamin atawa Upami tiasa mah antosan bilih bapana panasaran Bapak Lebe. Kitu cenah naon. Urang piara we saperluna ieu nya mah ngureup-geunana mah engke we da mun geus aya atawa geus datang bapana. Ari beunang teh mah didagoan mah urang dagoan we. Komo ari ngasakadar ka kota kitu mah jigana asar ge balik. Dah ayeuna memeh mulai saramayit kuring rek ka masjid heula yeuh. Dan tadi teh can kaburu salat lohor-lohor acan yeuh. Ceuk Palabe bari menerkeun samping sarung. Ari panon melong ka Biting. Mangga Palabe ngiringan we abdi mah. Nya sanggeus meunang putusan kitu. Palabe sementara mah amitan heula rek salat lohor cenah. Bari jeung sakalian ngabejaan Pak Haji Burhan katut anakna. Sedengkeun atuh Mang Umid mah cicing we jadinya rek mantuan Biting bisi riweuheun. Ari Biting buru-buru ditah Nyi Mimin sangka nutup toko da moal kacabak. Harta keneh Nyi Mimin indit atuh ka toko terus nutup-nutupkeun heula ting keban. Kaayaan alam harita teh beuki beurang bae. Di imah Biting loba jalma beuki lila beuki nambahan. Malahan mah maiyot oge atuh geus lila aya di dinya. Manehna ngarasa reuwas ngadenge incuna geus maot deui wae. Tapi akhirna mah kapaksa narima karena nasib nu tumiba. Ngan hati leutikna jadi keheul ka Mang Kamin. Da eta we unggah-unggah bapana eueuh anakna sok maot. Mata poe harita beuki ngulon, malahan mah beuki deukeut kana embun-embunan gunung. Di sisi kampung mah di sisi lemur geus kadenge surat tonggeret nireang di sarada. Waktu nyerelekna ti karasa,
Sedangkan mayit yang utuh geus rengsek di pulasara ku bapalebe. Geus dimandian malah dipungkus jeung disolatan, tapi can bisa dikurebkeun ari sabab nungguan heula bapana datang cenah. Kira-kira pukul 4 paso sore, ka imah Mang Kamin aya jalma duaan anu ngapengkot nanggung barang. Jigana bae ti kota, horeng tukang kuli anu dihitah ku Mang Kamin. Sedangkeun Mang Kamin mah masih keneh di tukang cenah. Leumpang teh ngagandeang we jiga nu tenang naker. Tukang nanggung ngerasa heran, sabab di imah Mang Kamin bet loba jelema. Alah, geni Mang Uya. Mana bapana barudak Mang Uya? Cek Biiting norojo bari jeung nanya. Lantaran hayang gira nyaho kasalakina anu disebut Mang Uya caag ngecageun heula babawaan. Geus kitu kakara ngajawab bari jeung haheho kawantu capek jeung berat. Di pangkar keneh Bapak Kamin mah naliki angkatna sase pisan. Abdi teh kaget nah aya naon iteh ibu. Meni seueur jami Syukur ya atuh ari geus ka dieu mah eta pugupun anak maot Mang Uya. Ya atuh ka jero heula Mang, urang wa kamulang. Allah maut nah aku maha kawitna teteh ibu. Teuing teu pira ari sababna mah jeung deui memang teu kaharti kupikir teu kahontak ku akal ayeuna mah. Sok ke calikeun aya nya. Ulah mah wa kaweur oge ulah seueur saur ke. Urang ngatosan salaki kuring. Nah kumaha cenah da pugu atuh sagala rupana teu ngarti. Cek Biiting bari jeung terus asup deui ka jero imah. Kitu deui Mang Uya jeung baturna. Tekung selila rentang-rentang Mang Kamin katempo di jalan. Limpangna ngagandeang we bangun tenang. Jigana teh senang pisan ari sabab hate Mang Kamin keur sugma harita teh. Pedah eta geus hasil nepungan Kanjeng Raja Siluman nu mangkuk di Gunung Karuhun. Bari jeung manehna salamet bisa balik deui ka alam manusia. Atuh sajabana ti kitu aya harpan anyar. Yen Raja Siluman baris ngadatangkeun deui salia atawa ngadatangan ka salia ku jalan perang jeung siluman monyet nu ngageuguh Gunung Parawit. Kitu pangna Mang Kamin ngerasa senang teh. Hatena ngemplong kaya kabingung. Mang Kamin harita lumampah beuki deukeut ka imahna. Alah, Mang Kamin ngajenghok rewas. Ari sabab nempo tokona geus tutup. Padahal mah beurang keneh atuh kaduana nempo jelema ngaliud meni ngagimbung di buruan. Jeung loba di jero imah deui. Atuh kacida mata krewasna Mang Kamin teh tetep teu ngarti jeung teu bisa naguh kana sabab nu sababna. Nya kunaon deui ieu teh nya si cing geus tutup toko yak ieu. Nu sababna wayak ieu geus teu dagang. Apaan beurang keneh? Mata poe oge masih kena moncorong belah kulon. Jeung deui nya mah loba jelema nih. Beuh. Naon ya? Cek hate Mang Kamin berjeng di barengan ku Jajantung Mah Ratu. Pikiran geus kumalayang kanu lain-lain. Sabab di imahna bet nyampak pikarwaseun jiga nu teu heula-heula.
Mangka minempang gancang pisan muruk ka imah barjeng hatena deg-degan. Jo ka imah terus unggah beri rateret nempuan jalma nu ngagimbung didinya. Hate Mangka Min beuki tagiwur sabab di tengah imah aya nu ngajepat. Tah, geuning bapana datang. Nah burit-burit teuing atuh Mangka Min. Ceuk Kang Odo bari jeung melong kanu kakara datang. Memeh dijawab pok deui biiting nanya bari melong. Cipanon maharam bisa teu kuat nahan perasaan. Kang Kamina mani burit-burit teuing cilaka Kang budak nyaon budaknya. Mangka Min rada ngajenghok deui. Bek diuk digireun pamajikanana. Panon celohok kana mayit nu geus dirurub ku samping kebat. Mangka Min jiga nu kasima teu buru-buru ngadeuketan kana mayit. Kawas anu can ngarti kelah kitu we palahak pelohok. Kang Amin yo si bungsu maut apa nih teh mayitna ngajepat kenena ari akang kalaka celohok kunaon ieu teh Kang Amin kuring mah teu ngarti sabab si Utom keur ulin bet ngadadak maut. Hah? Si Utom nyaha kunaon atuh make maut make nayakeun ka akang eta kumaha tadi nih naon sababna si bungsu bisa kitu. Mangka Min ngojengkang buru mayit. Pangrurub dibuka tapi mata kanjelu sabab mayit teh geus rapih ngan kari ngurebkeun. Malah geus dibungkus ku boeh jeung asiwung. Mangkaning harita teh atuh can naon pisan waktu nyelek muti kaburit bae. Mangka Min jadi ngarasahan deui hayang nempo beungeut budak teu bisa tok harita. Yang ampun we bapak teh teu bisa nungkulan nya kunaon hidup jatuh jeung deui duh ting nya meni geus dibungkus kieu naon sababna beturusuh-rusuh ting mungkus atuh akang teh hayang nyaho heula beungeutnya. Biiting tenimbalan kalah ret ngareret ka bapa lebe minta dipangjawabkeun. Nu direret surti pok ngomong kelawan leuleuy. Milu bela sungkawa ka Mangka Min anu tinggalkeun maot ku anakna nu bungsu anu tantu matak sedihna. Ya Mangka Min, kuring ngarti jeung milu ngarasakeun kana naon-naon nu ngagolak dina dada Mangka Min. Hampura. Kuring teh rusuh teuing geus mulasara tuang putra Hejang Utom sakumaha mistina. Da maksud teh lamun bapam datang kari ngurebkeun tah kitu Mangka Min. Hampura we. Sabab kuring teh inget atuh ka bapana nu hayang tepung heula. Parandene kitu ayeuna mah wayahna we lah. Sing tumarima kana kadar sabab moal aya hiji jalma anu wani ngusir takdir. Moal aya hiji jalma anu bisa ninglar kadar. Wayahna sing sabar tawakal Mangka Min nya. Sing gede hate we, tah kitu we Mangka Min. Banyak pisan pada me satadinya memeh dikurupkeun teh hayang nyepoh heula beungeut budak. Ja kuring teh sok nginget wae ka si bungsu mah. Kari-kari ayeuna maot jeung geus meunang mungkus. Nya teu nyaon atuh ayeuna mah geus kagok kuring sadar jeung tumarima kana sim nu tumiba. Manah kuring ngahaturkeun nuhun ka saira pada me anu sakitu kesitna kana kawajiban. Ayeuna mah mangawe atuh nyangakeun ja kuring mah teu bisa nyaon. Itu ieu nya mah nyangakeun ka saira we Mang Leme. Ya geus. Jadi urang kurebkeun bae ayeuna nya. Mohon pada be mumpung siang kene teu kagok da ayeuna mangan kantun ngurebkeun meureungan moal seueur deui acarana naon. Moal. Sabab sagarupana geus terapi ngan kari jung ngurebkeun we ka kuburan. Hayang kasaksian ku bapana. Yu atuh ayeuna we urang ngalaksanakeun ye mumpung beurang kene. Ngiringan Mame. Saterusna bapa lebe marentah ka kanca-kancana. Sangkan sasadiaan keur mawalayon ka kuburan. Mangka Min teu nolih kana kacape. Manehna milu nguruskeun cakah cikih teu ngandelkeun bantur wungkul. Kasugri para wargi gancangna ieu carita mayit geus tarapi bral di barawa ka kuburan anu ngajajabkeun tisrikna ngabring kolot budak loba nu milu malah biiting mah teu jauh jeung nu mawalayon. Cipanon teu oleh cari nakdak bakat ku nalangsa.
Sadatangna ka kuburan langsung mayit jang utom dikurbkeun, malah diuluguan ku bapalabe nepikeun ka rengsena. Samemeh mata poe sumuru, layon geus merenah dia tempatna, dikuburkeun sakumaha mistina. Nu jajab ka astana geus bubar, malah biiting jeung Mang Kamin oge geus balik. Sajeroning lempang ge eueuh nu ngomong saurang ge, estuning jempling mata keung. Kawas anu teu aya piomongneun, nu kadenge ukur sorat tongeret jeung manuk recet di saradana tatangkalan. Seah dangdaun anu katebak ku angin sore, dibarung ku sora anu lempang tinggareblig ni banteng taneh. Dina kaayaan kitu, pikiran Mang Kamin mah kumalayang ka men-meni. Loba sangkaan nu lain-lain timbul taksiran jeung sawangan anu teu puguh. Ras inget kana kajadian anu geus kaliwat-liwat. Inget kana lampahan manehna, tungtuna rei bulu pundukna muriding. Jajantung ratug hate lalanyapan. Malahan mah mun ceuk aya anu merhatikeun bakal katara. Beungeut Mang Kamin teh pias. Malah Mang Kamin ngupat jeroning hate, bari jeung lempang nuturkeun bojona nyata Nabi Iting. Henan. Nya kunaon si utom teh atunya naon sababnya maot ngadadak nya habet sarua pisan jeung nu ti heula maotna teh. Sabada aing tas nyepungan Raja Siluman. Maot. Wah, jadi wadah mah kitu anak aing lamun heueuh teh kitu teuing-teuingeun. Apan aing mah teu tega nyewakeun anak jeung pamajikan. Matak nawarkeun si Salia ge ngadah kula warga aing salamet, tapi nya aing bet jadi kieu teu aing teu kaharti tungtur mah aing meunang sedih we kana sanaya. Kitu ceuk hate Mang Kamin, terus ngalamun kanu teu paruguh nyawang kanu can puguh karuhan. Mang Kamin ngarasahan dieu dina hatena ngagulung rupa-rupaning pananya anu teu kajawab. Sadatangna ka imah, jalma-jalma teh sawareh barali ka imahna, sawareh deui mah ngarariung di imahna Mang Kamin. Sabab sok kitu di lembur eta mah. Samulangna ti kuburan teh sok ngayakeun riungan, nyuguhan anu tos digawe ngurebkeun bari jeung hajat nyusur tanah cenah. Sanggeus rengse acara eta bapalabe jeung para sesepuh lembur sejenna mah marulang we, anu tinggal teh ngan karita tangga nu dareukeut jeung dulur Mang Kamin nyatana Kang Odok. Harita ngariung keneh we di tengah imah, sabab hayang nyaho kana lakon masing-masing. Mang Kamin ngerasa penasaran, ku ayana si utom maot, atuh anu di imah hayang nyaho kana lakon Mang Kamin salila lunta ti imah. Pok Mang Kamin mamitian ngomong harita. Ing, akang teh kaget nu teh papadana, teu disangka teu dinyana si bungsu teh bakal maot. Bakal miheulaan urang nya kunaon nu sianyana cik naon sababna bet maot. Apan basa ditinggalkeun ku akang mah teu naon budak teh jag-jag balejag. Bener pisan Kang Kamin, si utom teh teu kunaon malahan maulina oge ngorek bisa leuwih bangor batan biasana. Pokona mah teu aya tanda-tanda arek pimaoton, da teu aya nu karasa. Tapi waktu tengah poe harita teh manehna kadenge ngajerit di pipir imah nyebut bapak cenah matak ngahalas. Barang diburu teh ku kuring teh geus teu nyawaan budak teh sarta dina panonna bijil getih. Tak kitu we hungku kajadianna teh. Jawab Nabi Iting ngomong tegas bari jeung sisimekeun. Ngomongkeun kajadian nu sanyana, atuh Mang Kamin beuki reuwas hatena. Sabab yakin maotna jeung utom teh teu aya bedana jeung anu panengah waktu ti heula-heula.
Sanggeus ngahulang sakedeung pok Mang Dedi nguningakeun wanci ngapih mangsa nyekapan. Cag ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-30 salabana. Hatur nuhun kumarupi perhatosan anu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.